Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ya. Ki kampak moal bosen-bosen ngabela Kang Dedi ya. Naon kudu dibela Kang Dedi selaku rakyat tegenaheun lamun ningali Kang Dedi dijejeleh gitu nya. Ki kampak ti Purwakarta ngabela Kang Dedi nepikeun ka diuk engke di gubernur tah eta karek bunga di kampaknya sebagai rakyat. Kunaon hayang boga gubernur Kang Dedi? Apal ben salaria ge gitu. Jadi kieu lamun Kang Dedi jadi gubernur engke teh kabijakan teh bisa dirasakeun kos di Purwakarta di ujung ka ujung nepikeun ka dinu tiap perbatasan ge model Subang Purwakarta aya batas di dinya ya dang yang galuh pakuan tiap perbatasan teh aralus aya taman jembatan nu teu kapake nu ruksak dijieun taman gitunya rakyat kakontrol gitu deket da jeung rakyat henteu make protokoler halarese hayang deket ge heuh jeung Kang Dedi mah henteu hayang salaman hayang naon ge. Jadi bener-bener ngalayanan rakyat Kang Dedi mah. Kadang-kadang cenah ge sarena ge kurang Kang Dedi mah nya. Kadang 4 jam gitu nya da sibuk melayani rakyat wae. Sering puasa Senin Kamis Kang Dedi itu ya. Enggak pernah ketinggalan. Tahu Ki Kampak. Sakanya hoki Kampak gitu. Jeung naonnya calon gubernur nu geus pasti menang mah da Kang Dedi dina suarana pangalusna walaupun loba nu nyerang dijejeleh digogoreng Kang Dedi moal keuna da Kang Dedi ngabangunna make rasa jeung rakyat geus aya rasa dina hate rakyat teh kabeh ge geus moal goyah deui Kang tenang pasti dukungan mah ka Akang sa Jawa Barat mah kabeh ge nu lain mah teu apalah teu jelas visi misina tah saha anu calon pamimpin deket jeung presidennya nu anyar Bapak Presiden Prabowo Subianto cuma Kang Dedi anu bisa deket nepikeun ka diajak naik kanu mobilnya di luhur saha tuh Kang Dedi Mulyadi pang deket-deketna tah mantak tong ragu tong saliwang tong salempang ulah sok salah denge ulah sok ngadengekeun nu teu jelas geus pasti pamimpin mah anu jelas mah Kang Dedi Mulyadi nomor 4 44 gulipat pilih nomor 4 geus tong diragukeun deui naon nu kudu diragukeun deui Kang Dedi mah jelas ka rakyat nu teu boga sok nempoan heueuh ngajarkeun nepikeun ka mere domba mere beas mere duit budak nu putus sakola disakolakeun nu hayang masantren dipasantrenkeun ditulung loba anu ditulung ge anu kumaha mah bohranda jompo yatim piatu ngajedig di mana-mana prestasina lamun disebutkeun hiji-hiji ku Ki Kampak geus teu kaitung prestasina ge loba penghargaan ge loba jeung tiap malam minggu sok aya hiburan rakyat teh beusi hayang hiburan heuh acara naon tumpengan baheula ge zaman di kabupaten keneh aya tumpengan aya nawang bulan jadi jeung rakyat teh biki deukeut Presiden Joko Widodo ge pernah jeung Kang Dedi ka dieu ka Purwakarta ka Taman Sri Baduga. Dalareukeut jeung Kang Dedi mah. Mentak lamun aya ocehan-ocehan omongan-omongan nu teu jelas nu ngabamblam teh geuningan komo kaum imigran mah teu nyaho seluk-beluk nyahona musyrik haram naon teu dumuk dasarna
tong didalarenge nu karitu teh dengekeun mah anu sabonoroyo teh dari orang Sunda khusus jelas eta mah ti Prabu Siliwangi na ge itu tah pesan ki Kampak mah kitu hapunten nu kasuhun hampura nu kateda bilih aya di sim kuring cariosan nu teu meunah di hati anda nya ngabentur kanu tuur ngablenterang kanu tarang nyoledat kanu ati kanu diri kubsik kumbina sibitakullah wassalamualaikum warahmatullah daun saga kahalangan ku daun awi henteu engke sugan jaga patepang deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.